akhirnya. Mang, mana ongkosnya? Ceng, pohon. Berapa duit? 20. 20, mahal amat. Masih ya, 10.000 banyak. Ting. Oke, nuhun yuk. Yuk. Ayo. Balik ke lagi nya. Nuhun lah. Geus kantorkeun. Aduh, yuk. Balik ke temu duit, yuk. Gawe kebel-kebel ongko, temu duit. Pasti yuk, kapangi budak main di pentar rokok jeung kopi yuk. Sakieu mah lah jeung ngopi mah. Pokona main di hareup budak teh. Ulah pura-pura blangsak lah. Artinya hujan doang namanya. Ngapain orangnya? Aduh, nasib pengangguran. Gua pakai hiji-hiji na kacamata. Mana di anak buah teh nongol-nongol. Ngomong komitmen di jam sakin rapat. Masalah generasi pengangguran. Aduh. Bos. Kaget orang. Sorangan orang kaget. Di mana bae kurang tungguan ieu he? Terus urang ge parusing ya lieur sebenarnya di mah ge mantep lumpangan kitu pugulah aing. Akhirnya kieu bae aing boga ide ieu. Supaya generasi pengangguran di lembur urang udah sampai punah. Kumaha ping? Urang kudu ngarekrut budak anyar supaya anu penerus. Oh bener ayo. Bener ping eta apa? Oh bener ayo. Ayeuna urang nyin komit, Cep. Urang jadi pengangguran bae salilana. Ulah gawe-gawe, capek gawe mah dia kuli. Masyaallah. Nyen komit kumaha bos ieu? Kek. Aing make kacamata heula supaya ganteng na teu leungit. Jadi kieu, Cep. Urang kudu nyiaran anggota anyar jeung generasi urang penerus. Soalna lamun generasi bahaya ieu urang. Ke urang lamun tiap nganggur unggal poe telat nu ngaudangkeun he. Bener. Weh. Eta like urang. Setuju ya kitu mah. Kudu dikembangkeun eta ku urang. Atuh si mah like si like. Ulah ngareuaskeun. Jantung aing coplok make dia ulu mimpin. Geus hayu urang nyaran anggota anyar. Kayana ulah dingke gede. Oke siap. Like ieu mah pokona. Geus hayu ulah diengkekeun deui. Geus hayu berangkatkeun ku ari. Ayo. Tapi sejan berangkat, orang tos heula supaya lebih kompak. Oke, Bos. Berangkat. Bang, benar ngurutnya ge. Siap, Bos. Orang jadi anak buah terbaik. Benar. Weh bos, gampang eta tatona. Iya. Iya teh lauk mas ieu. Lauk mas ieu nya. Soalnya Eta naon tah? iya. Be. Naon? Iya bu mantep ini mah. Mungkin mah. 2 tambah hiji berat. 3, 3 tambah 2. 5. 5. Tah eta kewajiban manusia teh anu kudu dilaksanakeun 5 waktu. Ya heuh preman-preman ge ibadah nama rajin. Heuh aing mah perempuan ge. Ingat Terus lah. eta naon tah? Iya. Pistol aing ieu. Di medan perang. Itu ya. Jadi lah kita. Jadi balik gawe eta mah tidak. Ah geus cepet asesikeun. Paksa, bos. Geus asesikeun. Asesikeun. Weh, Lam. Astaga jedam di dieu. Woi ya. Coba ka dia. Oke bos gedengnya. Dia sesikeun lagi budak ya. Coba. Adio. Jedam mah. Sorry. Hei, eta. Hah? Bos aing keur parusingan. Tungguan duit doang nah. Cukup mah aing. Marara bae ka aing. Coba wae bere-bere duit. Aing jangan goceng ieu kumaha ieu. Aku goceng. Aing balik ka kitu ke duit. Bos. Bere sakit ya? Kowe goceng. Goceng. Pira aku goceng doang. Siga aing blok leutik kitu. Masih teman 2000.
Sia tambahan ke. Oh iya nan sakit-sakitna deui ya kumaha ya. Tuh, udah letak tuh. Tuh jeung urang kan, Bos. Apa? Terus duit nang serokonanya. Tenar letak atas ya. Ikhlas tuh ya. Itu ikhlas, Bos. Benar ikhlas. Ikhlas. Tas gerbang itu. Sangkot ya. Kabur. Dah. Balik. Pas yang ngomong ke di tukang sia. Jangan sia kowe. Ih, nya budak dasar geus duitna rokona. Geus dibere rokon lain mah atur nuhun malah diusir. Ah, lumayan ya. Rokok menang, gitu menang. Ya. Jatah dia. Pen 2000 doang, Bos. Hah? Untuk KB. Pen anak baing. Oke. Yes. Geus berapa berulan hang molor yang ya. Kawawa ya. Oke, orang nak balik ada naon. Sorry Bos ya. Prepur. Molor lah. Duit menang rokok. Molor reng. Serunya soalnya dia kemarin ngapain bikin balik nyawan udah siap bawa yang datang kan si Iki udah kita nyampe saya kapal udah panggil ya itulah oke oi semuanya nih Yan kumaha kabarnya ya cager syukur bae lah cager mah mas corona ya pas Allah kamu baturannya yang kabel tak panggil bismillah tumen-tumen ya kan ya tumen-tumenan kumaha dia mah pan di tengah ku aing neun karena yang baturan dia urang Alah gayan, ulah di serius bae. Ulah. Ben ayeuna ieu. Ngajak aing gawe. lain masalah ngajak gawe ieu urang ge nya tadi balik gawe anu malah Sa anu malah kena. tadi dawam jeung bosna yang dipalak dia bisa mantu naing teu Dia mah dinae masalah bek karak ngaku batur ka aing. Nges ayo. anu saha Kan duping bae nges ayo. saya ge bukan bisa mantuan CS. Aduh, kanon poe para salatnya. Soalnya lah. Buat pemenang. Aya yang generasi penerus pengangguran bisa-bisa punah ya mah. Bicara nama. Asep kemana deh? Aduh. Bos. Aduh. Ayo, menang. Oh, Bos, kapirna aja saya urang biak kaler kudu kulon wetan dia. Duh. Bicara nama ya generasi orang punah yo. Mage Bos ya. Wah rezekina. Ayo. Kumaha nya caranya? Tongko kemari ngabadeulkeun jaraknya teh. Menurut teh. Lang aruwe ku kopi gitu. Bare go si jelema mah diajak nganggur, meunahun nganggur. Iya, ngedepel urang. Rokok bae ho. Rokok bae ho. Oh. Assalamualaikum Cek. Aduh. Edan ya. Masalah ieu. Masalah naon coba cacarkeun lah. tadi bos kurang kan tak balik gawe jawab dia mau terus mah orang dipalak langsung minta duitna rokona segala kabeh Waduh. Ngalunjak naon teh budak? Kaheula ieu. Ieu emong mana ieu? Emong pocilam lain. pecilam naon bos Eta pemuda Cilandeuk. Pira ku teu apal. hoe eta ping masalah deui jelema anu eta tuan teh di dinya yo 212 tato tai
Wah, bener-bener ngelunjak kata budak. Skibe lah ini mah. Ajak duel bae. Telepon ke, isi boga nomor telepon emang tuh. Aya bang. Tah, eta nomor tinggal mencet doang. Iya. Oh. Langsung berangkat kan bos. Telepon lah kurang ya. Lah. Tuh man kena budak. Saksi nelponan bae. Stop, Bang. Oh, Halo, ayo. Doping. Oh. Tuh, Peng. Ana, Peng. Tadi perasaan yang mau dia ngelunjak amat ya budak yang dipalak segala. Ye. Di mana? Nggak selalu lo ngomong, ditungguan gue yang enaknya di Blok M. Dia ngerasa lalaki mah. Oke, meluncur ayeuna, Eng. Siap. Tanggungan dia. Ayo, nggak siap. Bangsa pulang. Berangkat ya. Berangkat. Berangkat. Ayo. Ayo sebelum lo ngomong, ayo ke naik. Asyun naik dia. Ya bos rumah. Oh, lah. Lu tato aja Asyun. Buka tato yo. Mana dong, Pik? Gak, untuk ya. Sabar yo. Tang kolentang orang sabrang meling mantang ditang-tang tedekin datang molor ikan belut makan tahu gelut ayo Geng naon? Dia nyawa geng kami. coba kenalkan Sebentar. Aing adalah Gagang. Aing Pacul. Kami berdua adalah Gagang Pacul. Bos, kerennya. Wam. Urang teu boga nu kitu. Tuh om ayo ngas jadikan siapa takut ayo ngas gaskan Kayak anjing sering heula. maju om Siap. brengsek om Coba tunjukkan jurus dia. Guys. Jurus cakar mambotai. jurus meong gising Siap kuy. Siap paling eleh tak paling eleh ya. Geus lah pokona mah geus. kita capek Oh capek nya guys yo. Geus dak lah pokona mah. Geus film yang geus lah itunya pokona mah minta subscribe. bukan lah Subscribe lah subscribe gitu kan. Semoga sukses channel BBC nya. BBC. Jadi di encan haresnya. Di syutingnya nya. Orang hese lah yuk. oke dukung kami di channel kami ya BBC Bapak Jejak Jeruk Betung Oke, mantapnya. Kami hese lah.